Kalaksana oge aing tiba heula yang boga motor. Sebenarnya nama aing teh tega ka sia teh yo. Tapi da kumaha sia nu maksa wae pan hayang mangkat ke Arab. Gawe di Arab. Hayang aing sia teh gawe we di dieu bari jeung di pabrik kerupuk. Woi Sim, motor saya. Si ya cuk, motor aing lah. Beres, menang di mana? Nah, download di Google. Ah, sia Sim, aing nanya benar-benar. Nya menang meuli lah, kan aku nang nyopet. Boleh. Masa tuh percaya sia bisa beli motor? Bawa ini kreditan. Munah wae kreditan, kontan lah. Kontan. Duit di mana sih ya Sim? Kau pegang nganjuk di Ciedo. Yo, dengekeun ku Cilisia nya, dengekeun ya cuk. Aing keur loba duit. Pamajikan aing di Arab ngiriman. Aing dibelikeun motor lumayan keur ngojek. Sesana ku aing dibelikeun embe. Pamajikan nu mana sih ya? Nya pamajikan aing lah. Si Saro, pamajikan mana deui? Hiji ge ku aing di ka Arabkeun. Ini teh Sarah di Arab gawe naon Sim? Yang ngadenge masih dagang gemblong jeung jalap liar. Jauh-jauh ke Arab dagang gemblong. Ya sia deui sing hidung. Aku pamajikan aing jauh-jauh ke Arab kalau dagang gemblong. Terus gawe naon sih Sim? Majikan aing teh jadi TKW, jadi tuh jadi pembantu rumah tangga, tapi gajinya gede cup di ditu mah, beda jeung di urang. Nah waktu itu mah induk aing we sita ka Arab. Goblok teh mah anak uraka, indung kita mantau ke Arab. Cia we mantau ke Arab gawe di ditu. Het, lamun ka Arab, aing gawe naon di ditu? Nya ngarit-ngarit tuh sia teh di Arab di ditu. Arit. Arit naon Sim? Ngarit tuh ku sia bulu kelek orang Arab. Goblok, saya sarakona jeung orang di dieu. Ya, Sim, katakan tuh aing balik, Sim. Oke, kadeung heula lah. Oh, ayo dah. Ngomong-ngomong, sia geus lancar can bawa motorna? Goblok sia mantak aing meuli motor ge geus becus mah lanjut motorna. Lena naon pan kamari sia kungsi nabrak embe di babakan. Ah nya teh mah embena we budak. Langsung aing cedok wae udah. Ayo. Asa tuh sia ngahalana jadi teh. Aing pese kita jadi teh kan. Ya. Enak ya. Borak awak sia Nun, Sim. Nuhun ngeunah wae bayar. Bayar. Oh, aing keur ngojek ieu ngetes. Teuing. Ya. Nah, gitu tuh ceban ge kurang goceng 12.000. Pun, teuing. Sia orang pertama aing, penumpang pertama aing ieu. Ayo geus nuhun nya. Ayo. Dadah. Lumayan ngojekin si Ucup. Aduh, ceban. Coba tiba heula aing ngojeknya daripada luntang-lantung tepugu aing. Lumayan. 10.000 saurang, 3 urang 30.000. Sia-sia. Aduh. Sere ka mana, Il? Ke pasar Sim. Saya kenal di dia. Aing keur ngojek. Nah, kebenaran. Antarkan aing ke pasar Sim. Oh, sere ke pasar? Ya. Ayo. Set. Ya, sih. Makan. Enggak, sini bro. Pengen makan galon.
Goblok sih Sim, nggak ada ruas aing. Motor saya tak? Motor aing lah. Yang di mana? Majikan aing ngiriman tiarap, aing belikan motor. Lumayan ke ngojek. Ya mang, ngomong-ngomong deh, aya kan dia mah. Oh Sim, karena main balang sap. Aduh, aing nyayu duit we rek dibelikan ka mbewe lah. Oh aing sabarang duit. Jadi kalau aku tuh ibu teh kamera. Bagus itu nya lah. Makan tuh aja. Lumayan lah, ngojek deh. Assalamualaikum. Goblok si Kosim geus boga banda. Gantian ayeuna aing nu ripuh. Gara-gara tuyul. Panas euy, panas. Cara deng itu. Dina mah si Udin balangsa. Oh, balangsakeun deh lah. Bongana tuh manulu aing rek dibeuh jadikan ganjel panto. Aduh, goblok panan ku situ teh. Keterlaluan. Kalangan wae jadi apa ya? Ciang ada ruas lain. Ada ke mana lagi sih ya? Tadi itu ngopi aing. Ngopi. Kes negara ablak duit. Wah, ngopi lah. Ngemeng-ngemeng motor saya, Sim. Motor aing lah. Bucet beres giringan. Hanya Yang madog lain. Uno, wah sih nama madog. Mau nang meuli cash. Aduh, biasana ngopi ngutang we oge di warung. Wah, ini mah mau ngutang, aing loba duit ini mah. Asa aneh si motorna. Mana kumaha? Di bahan bakar naon, Sim? Bahan bakarna. Heeh. Spiritus yang cai kieu. Aduh. Tuh, motor aing mah bensin lagi teu biasa. Meulina jadi SPBU deh. TPU naon sih? Ya siap. Coba jelaskeun, Jo. SPBU teh singkatan. Naon tah? Esna Esna solar, P P-na premium, B B-na bahan bakar. U. Uyup musian. Waduh. Sawae sama Sim. Wah ya. Wah, sama lu ngomong untuk balik pisan. Masa sih ngalangan we ngira mah kata. 6 gitu lah. Oh, ini kopi-kopi na acan. Ngopi kayak gampang lah. Awas ya. Awas ya ngalangan we ka dia. Ngomong apa? Dadah. Gaku si Kosim. Belagu emang nage. Kayak tambang ya. Bunuh diri we apa nyaeng ya? Ngajakan ngopi, salah tadi ya. Buset ya tong nya. Ni isra tuh dah mending ngeheap ieu. Ya. Ngomong-ngomong tadi. Kosim beresnya. Oh, an jadi sayang dah. Naon? Sayang boga motor. Tong. Gini si Udin. Dari mana itu si Udin? Mau an itu beres. Sampai dulu. Yo, Dik, cek kenaon? Gandeng lur lah. Aing hidup kita tiada guna, mending bunuh diri. Ye, tong gitu. Hei. Den. Turun sa Den. Gandeng. Ya. Den turun Den. Hei, mana dong gua aing? Sieun atuh turun. Turun lu Si emang yo. Asna. Ayo, he. Kita mikirkeun Rudi mah. Sieun atuh main di Ayo. Sieun. Turun aing. Bro. Nah, itu turun. Tong situ. Kapan naon? Kunaon sih wa bunuh diri gitu geuninganan. Nanti hidup itu tiada guna. Geus balangsak. Menang gitu wa, menang gitu lo bakeun istighfar wa. Astagfirullahaladzim. Mah geus eleh ku si Kosim. Kosim geus bogoeun banda. Hanya banda meuleuh daleungitan. Jadi Jawa, hirup mah tong adiku. Tong asa kupang aingna. Inget teu anu keur ieu arek meuli ulu urang. Tetangga dijadikan ganjil panto. Lu moh wae.